wa miftahi babil yasr. Wa qala aidan ad-dunya kulluha mata'un khairum mata'iha al-mar'atu sholihah al-mar'atu sholihatu khairum min alfi rajulin ghairi sholihin al-hadis. Wa qala musannif fi kitabihi wa gimli mislan nahwi yajidu kubaba kubakul wasamihil mudha'afa. Syartul mudhafi ayakuna khalian min alwatan wini takun mustawiyan. Wa qala pisisiniran pain tumpak pingping dina palangkakan rumpak rimpi manggih liang kasaatan. Nah, jadikan dia pembuka. Wa qala ulama dana wa miftahi babil yasr syahidina Muhammadinil muhtar walihil adhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ibdoli. Demek gancang carita gancang meh terenggesan. Masya Allah, ya aja teh katingalina mimiti teras majeng-majeng akhirna ya si Ahmad jalmi teu gaduh kulantaran beak ku ngawuruk anu jantan santrina akhirna dipangdamelkeun bumi. Nu matak wajar urang dieu komo lamun nyebutkeun ka usad satempat si Puput kudu daek ngimahan jeung sagala rupiah dipangdamelkeun bumi alit-alit oge. Musyawarah di santrina anu loba eta si Ahmad dikamekahkeun alhamdulillah. Yuswana kirang langkung 50 tahun. Buli mana teh balik ti Mekah teh jam 12 penting tos aya meureun saminggon mah. Bahasana kieu cokolotna ujang anjeun teh imah boga santri seueur anggean seueur dahareun loba teu katua ka Mekah enggeus ngan hanyakal cenah aja hanyakal naon